Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dina surat Hud ayat ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila adin jeung ka kaum Ad akhohum diutus ku Allah saudarana Hudan tegasna Nabi Hud. Jadi Nabi Hud dikirim ke kaum Ad anu aya di daerah Mantakah Asir. Mantakah Asir teh daerah Asir teh di mana kiduleun Arab Saudi Al-Hijaz. Jadi eta teh daerahna upami aya nama daerah Abaha, Mandek, Biljuresi, daerah Baha, daerah Jizan kaitu nama. Eta teh sadayana oge Mantakah Asir atau daerah Asir. Anu kapungkur mah eta teh daerah Yaman, ayeuna mah tos karbut kalebet Arab Saudi. Saha kaum Ad teh eta teh kaum Ad mesih keneh saudarana Hud. Jadi Hud teh turunan kaopat ti Nabi Nuh. Jadi Hud putrana Irom, Irom putrana Syam, Syam putrana Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ka Hud teh uyut gitu. Qala Nabi Hud nyarios ka kaumna tegasna kaum Ad di Mantakah Asir. Ya qaumi, hei kaum kami, saur Nabi Hud. Ibudullaha, kudu nyembah anjeun, kudu ibadah anjeun Allah ka Gusti Allah wungkul. Malakum teu aya pikeun anjeun min ilahin tina anu kedah diibadahan. Ghairuhu selain ti Gusti Allah, teu meunang nyembah naon bae. Margi waktos harita urang-urang Mantakah Asir kaum Ad sok ngadamelan patung. Sanesna naon patung eta teh tak patung jama-jama soleh, mimitina mah dijieun patung tuluy jadi disembah ka dieunnakeun jiga zaman Nabi Ibrahim. Saterasna teu aya anu wajib diibadahan ghairuhu selain tu Gusti Allah. In antum lamun anjeun bukti nyembah berhala atawa nu susejena illa muftarin kajaba eta mah anjeun teh muftaruna tegasna mengada-ada jijieunnan. Da teu aya sembahan mah kecuali Allah. Lamun aya sembahan selain ti Allah eta mah jijieunnan mengada-ada. Saterasna ya qaumi, hai kaum kami, saur Nabi Hud, la as'alukum, teu menta buruhan kuring mah ka anjeun kabeh. Teu menta nanaon, teu menta dibere alaihim tina ieu seruan, tina dakwah ieu teu menta buruhan. Ajron tegasna upah, teu menta. In ajriya ka saja salianti atau melainkan teu aya sanes ajriya upahna abdi mah illa alal ladina fataroni kajaba ka zat anu fataroni tos nyiptakeun kuring, saur Nabi Hud tegasna Gusti Allah. Hayang ganjaran ti Allah, ikhlas karena Allah dakwah teh kuring malen hayang diberi upah ku anjeun, ceuk Nabi Hud ka kaumna. Afala ta'qilun, nah anjeun teu berpikir, teu boga akal, teu dipake akal, saur Nabi Hud. Wa ya qaumi, jeung hai kaum kami, saur Nabi Hud, istagfiru, kudu ngalobakeun istighfar anjeun kabeh, robbakum ka pangeran anjeun. Suma tubu, tuluy anjeun kabeh kudu tobat ilaihi ka Gusti Allah. Lamun anjeun seueur istighfar tobat ka Gusti Allah, yursili tangtuna Allah ngirimkeun ka anjeun kabeh as-samaa ti langit, alaikum ka anjeun kabeh midroron cai anu deras, cai anu tercurah tegasna cai hujan anu bersih, anu mengandung zat jang tatangkalan supaya subur. Tapi upami Allah bener mah dikirimkeun cai nu loba teh kalaka banjir, kalaka jadi musibah. Lamun
Allah ridho mah jadi sehat, jadi numbuhkeun tutumbuhan seger jang urang sadayana di muka bumi. Saterasna wa yazidkum jeung bakal ditambah kum ka anjeun kabeh kuatan kana kekuatan anjeun, kuat pikiran, kuat badan, kuat rohani, kuat jasmani, seukeut cerdas pipikiran eta kuatan ila kuatikum tina kekuatan anjeun. Jadi ditamahan kekuatan kecerdasan ku Allah subhanahu wa ta'ala lamun urang nyeurkeun istighfar jeung nyeurkeun taubat. Wala tatawalau jeung ulah berpaling anjeun, ulah ngabalieur anjeun tina kebenaran Allah, tina tuntunan Allah, tina tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad, tegasna tuntunan Quran jeung hadis. Ulah ngabalieur, kudu pengkuh kana eta tuntunan. Mujrimina bari anjeun berpaling tina kebenaran, mujrimina bari anjeun ngalakukeun kejahatan, dosa besar jeung maksiat tah tebihan. Jadi urang mah kedah turut tumut kana perintah Allah, kana tuntunan Allah jeung ulah nyieun maksiat. Barakallahu li wa lakum dina dinten Jumaah barokah kaping 16 Mei. Mugi aya manfaatna. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.